Jaluluja tulak keja eman. Jaluluja tulak keja eman. Jaluluja tulak keja eman. Jaluluja. Kamari ge nu lampu di dieu soang. Kemana sih dihakan si Gambe? Nggak urang we Gambe ngomong terus ka mana wae. Anu sok kadahan eta nu kitu naon? Anu ya Allah kieu tah ari teh apal ieu teh kesehatan untuk mentumbuhkan gigi. Kesehatan mah bayem, sayur-sayuran, eta kesehatan. Mana daun paka jambu? Ai mana itu ningali ieu mah lain tangkal jamu, ieu mah tangkal itu tuh. Tangkal naon teh cincau. Mana mah lain jang kuntunya ho urang oge. Yang si Otong, meh leueur. Ai mana sok ka mana we si Otong. Lain si Otong ieu mah jang huntu jang gigi tah jang kitu-kitu jadi eta teh tumbuh mana mah sieun kasaingan mun aing huntuan bakal ganteng. Mun aing gugu ieu tah huntuan ieu mah. Mana berarti mana mah panas nya ningali aing kasep teh. Urang mah teh panas, mana rek huntu ayaan rek huntuan terserah. Kan urang nu jadi pertanyaan, nah eta ku daun cincau. Da anu sok make daun cincau mah ieu nya leungeun teh buluan. Buluan di mana? Aing ieu henteu tuh buluan. Ningali wae maneh ka urang. Astagfirullahaladzim. Mana ningali? Mana urang kenyang ka maneh. Aduh aing mah. Kenyang ka naon maneh? Mana ka mana maneh? Urang mah eudeuh ka pancong atuh deh. Mulai jalan-jalan eudeuh makan pancong yang enak, ada peluk saya mah. Main ke pancong, ke kafe atuh. Weh, maneh eta nyebut ka kafe? Sakitu maneh geus sok nganyuk na bon pancong maneh ngaberebet tah. Aboy hungkul nganyuk kopi, gudeg, rokok. Aing ke kumpul-kumpul jeung kawan di kafe atuh. Itu tah kacang lupa helmnya jadi ingat baheula saya mau sok anyukan ke pancong. Saya lupa helmnya Aisyah, kacang lupa kulitnya. Nah, Aisyah Haji Joni. Kumaha urang we hirup-hirup urang main nu sewot. Weh, sia Haji Anang. Ah, Haji Joni stres. Pancong ieu mah euy. Sigana mantep we kita pancong mah. Hello everybody, where are you? Oh, when you datang ke Mekum. Mah ya hutang ke saminggu can mayar-mayar. Modal ya bangkrut wae. Modal teu dibayar-bayar wae mah. Cis we atuh mah mereka seminggu atuh. Sang buncis kacang buncis engcreng. Bayar ku acis. Saya mah Saha. Aduh, raos. Seseogiannya aduh, lapar kumaha teh. main bang. Raos ting dongkap nabe dongkap. Tuang bakso tahu. Uut mie warang. Awas pisan juragan, cai he dupang nyanakeun. Cicuk urang makan dieu we cengkat teh moal 2 jam. Utagi hutak icuk colek. Entak esok. Nah, atuh icuk colek. Utagi hutak. Balik rasa icuk colek. Icuk geto. Ieu rekaman mah ge. Jualan kan. Kudu muter tadi jualan teh.
batu orang hayam bukan yang gak imah patikat setengah pantona tilu panto tak sa kamar baka bungat baka imamang baka sudah astana asa kudu minang we nganyukeun ka meuli itu mau di mana tak eta mah ti aki baheula bisa aki itu aki onon bonon itu mang kudu iklan oh gitu oh berarti mau orang hayang suksesnya berarti kudu gitu boy kudu kitu kudu minang nganyukeun karena mau anu menta mau aya nu nganjuk kudu sabar urang gitu ikhlas ya oh eta kuncinya hayang pancong pancong urang kali teh hayang pancong yang pancong satu pokoknya saya pancong ayo jeung biasa preketi nu di itu di tangga tuliskeun emangnya tuliskeun deui tuliskeun ada tapi panjang apa yang palote astagfirullahaladzim pak itunya siapa ngobrol naon saboy ya aya ka dieu naon dirinya iya oblek bukan orang ruas gitu aslina si aboy ka dieu bieu si keneh ke bapak di jalan itu pepalunya di rumah Sani lagi balik mau pancong iya bisa tak tadinya lewat astagfirullahaladzim mayar utang teh alhamdulillah buru-buru mayar hutang ngadon nganyu ka dieu teh adon buta peta adon minuhan bon ari ngomong ka urang naon ulin ka pancong telepon ka kafe cenah ulin mah ka tempat-tempat mewah dasar si sumut kaligata tah kitu nanti kitu ka urang ngomong kadenge ku bool sorangan kumaha gitu cenah lumayan ulin ka pancong mah telepon ulin mah cenah guna cenah HP gitu ah bohong dia mah percaya aja sih eta gitu ya Allah kasihan percaya udah kita serius teh bohong ngomong teh asli teh bohong serius jadi urang itu bisa teu tepikna si aboy ngomong ka urang itu aya barang buktina tah barang buktina nah kita mau teh iya ya tuh percaya terus percaya eta mah blank aing ketipeng di wah si saboy ini anu kitu dipercaya teu ke mah mun aya ka dieu deui buat dibere di anu eta mah sumutna manis manis di lidah tidak pantas dipandang ya nah bukan siapa yang malian yuk ngobrol lah di situ tuh duduk yang manis kita ngobrol lah perlu orang teh aya perlu naon Kang itu tadi ngebejaan ka urang teh kita ka dieu wae naon rarewas kita iya orang teh hayang mangbelikeun para rabot iya non lacur dapur oh perabot dapur tak sebangsa nih kompor gas gitu kompor gas terus nanti teh ngaranna citel terus susu serok kali itulah jodoh naon gitu oh siap dalam pokoknya mah aya lah jangan udud-udud wae mah jeung di jalan yang ongkos naon gitu pengharewa emang perasaan jeruk kan perusahaan jeruk kita jeruk kita dia ada mana di mana oh di babi eta mah nyiru sugan teh kok ya kami aku iya sama sangu oh kang sangu biasa kita mau nyimpen perasaan awewe biasa kami perasaan karena makan dengan tiga tagoninya tidak tahu
Kita di daerah mana itu? Ieu teh di Suka ieu di Garut. Oh di Garut. Raja. Ya. Karena barang-barang online aya di dieu. Oh dan ayah. Saya barang-barang online area online nanti aya di. Siap nuhun infonya. Bade meser moal Gede ya. Cuma si Ate naros we. Gede pilatih dek meserna. Gedenya. Eta ulah dicatat. Gila si aman. Berapa? Itu nyata dulu. Gila. Ayang kawin tapi can aya jodoh. Ayang kawin. Gelo talu kos kiming. Ayang kawin. Kan itu tetangga itu lo Banu. Rai mana ih? Manu tetalu lo Banu gering rumah sakit. Mah urang we. Era teh juga nu gelo. Terus di mana anjing gaya kitu goblok. Si balanja parabot atuh di kota. Ya keren ya. Emang mana pernah ke kota? Panitik geus bieu teh meuli topi langsung ke cakep kita. Dok bayar hutang kan cek aing goblok dan cek aing nanyakeun sia. Goblok ai balanja parabot. Bisa ai bayar hutang, bayar sia teh cek aing nanyakeun. Sia nyeri goblok. Oh, kurang dibayar hutang mah ye 30 25 tah. Goceng deui mana 30 ih. Oke deh ye tuh kalau mau tuh nih kayak dibayar deui jiga lain jeung sahabat mah. Jiga lain jeung rekan. Cuma jadi riweuh. Urang boga hutang teh lacek maneh, link ka maneh. Komo aing boga hutang ka maneh jiga ada digedor. Oh, hutang bayar. mau urang we mah mau komo meuli parabot. Tapi mana anjing parabot lagi. Heeh, pugu urang teh jadi meuli parabotna urang mah. Oh, waduh geus aing meuli teuneun di imah da aing Eueuh asli urang mah karek jual pisan. Ieu, meuli topi. Wah, Teu jadi parabot. Kumari Mang Gobleng. Urang nuhun parabot. Eta nutup tukang parabotna euy nutup jan muka dia geus kali itu alasan bolak-balik wae. asli Duit serius. atuh di mana duit tah? Duit. Duit. Kela duit mah kalem aya aman. Aman. naon bayarkeun hutang kalau cek urang tah. Sekuraos. Lain eta mah duit beda deui eta mah ladang Lain. itu. Ada teh dibelikeun mang teh dibelikeun parabot. Asli na. Nutup. Atuh duitnya mana di dieu? Tuh, si itu tuh boga hutang ngajeredet teh itu si itu cokot Sepalemparkeun, teh tagih makasih. si itu tagih. Si anjing ngomongan itu is goblok sia mah anjing. Ai maneh bener maneh pan boga hutang maneh si ngajeredet sok. Heuh tah sia saruna mana saboy? Bayar hutang ditagih teh icuk cole. Ayo we icuk cole. Sia di beja anjing jadi lagi. Ayo maneh emang bener boga hutang maneh boga hutang. Sia cawak rek kamarana. Rek kabur. Hah? Bayar sia hutang. Duit mana dia parabot eueuh. Tah di si eta duitna cokot tah Ah, itu. itu disalahkeun Siapa bebeja goblok. Oe. Lu parkit.